Syekh Nawawi sehingga sakitu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 5 tahun ka 3 sabaraha tahun tah? 8 tahun, tidak 8 tahun manehanana hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ka Jawa teh. Di Jawa, Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Saeun balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Di Nurjaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu batul ilmu pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala. Hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna. Itu namun dipaling nulisan jadi kiaina. Wassalam. Intaha. Kurang juga nulisan yang jadi kiaina. Terus satu main langit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapak nate di Umar, mana mah misah bae belah ditu. Misahlah tanarap pasisir ngaranna. Didinya lah mana nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot. Ieu Nawawi tetep kudu masantren deui. Tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emak ngarek masantren deui. Cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan nitah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus nitah balik kakar abah ulah sababaraha balik. Aku renteu teh emak urang kitu apa itu masantren ge. Emak urang mah teh aya yang balik mah balik bae. Mumpung aya keneh emak jeung abah. Besok mah arares jasa. Waktu balik dulu. Masantren saminggu balik terus kadituna kesel emak ge. Cek mate ieu masantren tanah. Nah kitulah Syekh Nawawi. Ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji. Di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa, nyana teh dititipan tongkat. Tungken. Dititipan ku saha eta? Ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh. Ka mana bae ulah datang ka teh dibak. Cek cenah pan gua mah budak, nu make tongkat mah kudu 40 tahun. Umur 40 tahun gua ieu, kiki-kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng. Dipayung mege henteu teu komo gula henteu. Tapi Syekh Nawawi geus kitah mawa bawa bae ieu mah. Sewaktu-waktu aya kepentingan bawa. Ditanya saha ai ieu aki? Ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih ke Mekah. Ai kitu bakal ka Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman hesekna. Pokona kuari bawa ke kapanggih di Mekah. Jum masantren berangkat na Senin. Antak kolot baheula guru-guru urang nu masantren geus Senin bae. Tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, tak anu di dieu paingan aing mah salah asar. Pengen hese bae. Nanyakeun kana pesen aja penan pesen aja hese tante. Hese kalau bae. Aduh akur bae hese. Salah sajing Senin ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa. Dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik teh. Ini sudah masantren ka mana-mana deui balik baik kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Kuari mah geus balik bae 2 tahun masantren di Kiai Arifin baliklah Syekh Nawawi leumpah lain naik Innova lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuari geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung ge pokona.
Gede namanya. Di payung ya baik. Harus narik berkat belum. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru orang. Tenar sa dunia. Berangkat di Jawa Timur Lempang, datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teka tahan, leles. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare, teu kuat. Ka mana ieu cekeun ieu pas di Alas Roban? Kudu nyilip jeung kudu sare. Nah iyalah ningali aya lampu dua, kurungna luar biasa. Asana itu saung ceknya na ieu. Asana itu saung. Beki ka jero ka Alas Robana, beki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cenah ieu. Aya ampar segala rupa. Ngan teu kudu si bebeja kanu boga anak geus kajeun di luar bae lah. Aya lawang ka jero, isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae cenah sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cai. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Dedeleuan nyana teh lain orai, saung bae. Geus beres jedek ieu bae. Itu je orai. Beuti aya eta tadi dinya. Ya Allah, disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalentuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka sengalang. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Naringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atau senawa, assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi, hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa senawa. Baliklah ka dia. Balik ka dia ke Purwakarta ke Syekh Yusuf Asam Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna Maghrib bakal aya murid kula iwali. Padahal dia jadi wali, iwali ngomong sing hade. Nah, kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener besas maghrib dah dihormat ku kabeh cek senawe kunaon dihormat ai tinyahueun ka aing ku dihormat bungeun senawe dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna senawe ngomong dihormat ai haji jaya mah hayang jadi hormat awas siapa pasol gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi Masantren belilah hanya sabulan kedua tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asam Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi aya masalah esein apa naon dulu ke guru ke sholat duha gilirannya itu mana dijawab di sarahan walam wassalam titik telepon dia tadi orang yang Syekh Yusuf keur doa ada Gusti abdi boga masalah geus sabulan ieu teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham di mana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ke kursi tadinya dari ngalian kitab dibuka ayah geus aya jawaban disaeungan wassalam titik-titik waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah ditanyakeun langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha
hiji dua tilu. Oh diantarana aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi cek guru nabi itu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arab na panjang. Digurtalar sebenarnya dia. Ayah Arab lagi. Wallahi demi Allah anjin adalah lain murid kula tapi guru. Curi. Syekh Nawawi curi kula mah murid. Ieu saha nulisnya ngaku. Nuhun buatan abdi. Alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Yin kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoa. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa. Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu. Ilmu saya ketrokeun. Kakek mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung kita balik. Ingat ka indungna ulah waka balik mun guru can kita balik. Idinya geus beres kita balik Syekh Nawawi ka di kebenaran Belanda diurang ka keur mujeunah rit. Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Khairun. Kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Khairun teh masantren tah di Syekh Nawawi. Umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi. Ngaji teh tamat-tamat ka Ki Khairun mulhat bae. Mulhat bae nya mah hobina mulhat, sorry mulhat jog biara aja. Lari jog biara itu mulhat. Enteng mulhat ieu alfiah di kumis. Aduh, alfiah di kumis, ai mantek di bulu suku. Giliran dipagahkeun, hate emang kumis jadi kerok beak kabeh. Nawawi istimewa jasa. Masya Allah, balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali, ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek dibunuh Syekh Nawawi. Ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah. Nyalametkeun diri Syekh Nawawi, murid sakilobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten, jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun, berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah. Nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun. Ka Mekah teh umur 15 tahun, Masya Allah, urang mah 15 tahun kiih can lempeng. Syekh Nawawi geus tiru di otakna ieu ku ilmu, di dadana geus tiru ku ilmu. Berangkat umur 15 tahun ka Mekah, langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram. Eta Syib Ali, belah dia Syib Amir, iya Syib Ali, belah dia nuku harima iya jadi istana raja. Berarti disebutnya gunung naon? Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais, Syib Ali, Syib Amir. Atau di kieu-kieu ge encan kamu hese. Nah kebelah dia Sublel, ka dia Palak, dia Palak Badim, kebelah dia Palak Jadid. Nah eta lah Mekah. Mun kabelah dia terus jalan ka Jihad Sud ka ditu. Nah ilah Syib Ali. Didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah. Boga guru hiji Kiai Dahlan, dua Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati. Sebulan ngaji di Kidahlan, sebulan ngaji di Kidahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak agahan. Aya naon gitu? Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tirage ngaji jurumnya, ngaji sesangka alfiah. Teh mama mah rek ngarang. Tengah jawab Syekh Nawawi, tengah jawab ngaleos, mudah-mudahan dengan sakitu datang ke kamar ini daripada guru repot-repot mending ku aing bari pangarang teh. Hebat biasa Syekh Nawawi, repot amat guru tinggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan. Iya kita kerjili bulan Nawawi sakedeung moal kebal gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh tek
dikarang punya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan. Panggil ku guru Nawawi kebal amat, coba titah ka dia, dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura gila amat ieu aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid 2 bulanan bahkan 1 tahun kula mah ieu pangningalikeun we kita ieu begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan ya ieu menunduk di karang ku aing sapinah teh eta sapinah cuma 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu deuk dikarang ku mama ku anjeun ditilaan masyaallah mama mah bungahna luar biasa ku bisa sarua kieu ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16. Ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guru na ayaing magahan naon dia tuh kasih ieu. Naon guru dipagahkeun ieu kosium model ieu murid. Ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuq. Awi tadi sok sosoreun. Gitu kurang jangan sosoreun. Karangan dia eta deuleu di tukang kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuq geus buta. Ki Marzuq teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cek Syekh Nawawi aing eleh ke ku buta. Nya nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nya minta hampura ka Ki Marzuq. Hampura kula turunan ilmu. Mantap ke langsung sombong. Guru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh aya Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dijangan ku Pak Ucu. Jaya ka mana Nurjaya? Ai jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Ai pada wah barang dibales surat cinta. Parenganan mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan ditarima ini nama. Ya Karim, jauh amat beda nak Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah ngagung. Gitulah Syekh Nawawi, keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi, terus nguntit Ki Marzuq. Ki Marzuq ai dimang mamual di sanurunan ngan coba ka Ki Khotib aya Ki Khotib Asy-Syambasi aditu ceri ka Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuq ilmu na nama teu milu tapi nyahueun kesalahan kitab kula tah kula mah hayang kos kitu mun bisa kos kitu kumaha atuh hebat bae Syekh Nawawi teh mal dibere ku siapa yang hebat atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae kana naon di turunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji nomor kedua daharna kudu 3 huap bae lain 3 huap Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150 waktu sama ngalewi 3 huap bae nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus tunduh jam sabaraha penting tetunduh ulah sare berang tetunduh ulah sare can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khotib Sambas seperti eta Syekh Nawawi milik Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai zam-zam tidinya daharna keur boro-boro keur loba keur loba ge tetep 3 huap bae mal katuturkeun ku urang tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khotib Sambas maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sarua tah jeung kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta
kadeu aras kadeuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nanti ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat dari ke Mekah di denu ngalanjutkan Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional kemudian boga turunan di Sunyalaras jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab terus di Syekh Maulana Hasanuddin Banten nah iyalah Syekh Nawawi nuku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta saenggeus ka Jakarta kapangihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadengi aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ke Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman, pelukan, saenggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditingali Syekh Nawawi, ieu kurang ka dieu saya tik ieu Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Talak begini. Tetap Syekh Nawawi kurang kades saya pikir kurang ngaler adu argumentasi tuh nu eleh tuh menang kata Habib Usman diajak ka luhur sebelah bimbah ditoel ku Syekh Nawawi na umur 16 ke 17 Habib Usman jadi mufti Bib lihat ayo apa Masya Allah Baitullah kadelan Baitullah langsung ditangkap ku Habib Usman teh lek diciuman mundur datang tangga gorling kabehan embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling ai haji jaya mah pahayang-hayang cium dong aduh ampun Masya Allah, ay diondang bagi kieu bae na masa. Ay nu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung Adi kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan tak itulah Syekh Nawawi ganjang ceritanya Syekh Nawawi berangkat dari Mekah masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah di antara maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah hiji ngembongkeun Baitullah nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawi ini kemudian masih loba keneh maziah anu ditulis ku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di Istiqorohan ku Kiai Abdul Hamid Suruan tetap bisa dicetak di Istiqorohan deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak di Istiqorohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani kemudian dicaritakeun 60% hasil ti keluarga anu di dieu tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum tetapi tetap masih insan aya izin cetak wallahu a'lam kumaha bawa nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi
anu nyana aslina ieu adalah orang Banten, orang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Gitu lah. Kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. Lah. Jawaban leutik. Udah mah surat mau 5 lembar. Usi nama wih seetik jasa. Itu mah ngan jawab 5. Dijawab, wah harusnya 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beki lauk, lamun beki lauk eta biasana itu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu. Dijawab ke Syekh Nawawi, wah sanajan di sisi laut tuh pernah ngadahar pepetek aja. Adi Jaya mah pepetek mati lo tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa dijawab qattu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mentak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kada wa ya mubinu abini ila kada terus itu doa pantang lauk mun santai belek bae nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu nanaon lamun teu jeung endog papantengeun nah aya lauk pantang aya endog terus sarua bae eta mah jadi Syekh Nawawi itu seperti eta nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naik Kiai Zaini dalan. Kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato. Numandak Syekh Padani ma an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna. Nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos mau arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersane Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Kaya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah na kadele ban ku urang jojotos. Kalau masalah jadi standing. Tah dugikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ke Mekah dilaksanakeun. Pasantrenlah ke Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Namun di Jawa Timur masantren kadi lah can sakumaha tamat. Teh saya Asnawi masantren umur 17 tahun ke Mekah. Boga guru 3. Hiji Kiai Talib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik
kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggis diajar ngaosna can anggis diajar ngajina can anggis belajarna lantaran indung narindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 berapa? 20 tahun datanglah ka dieu saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita mah zaman reuit maka dipaksa keur hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang urang memaksa bedana sakitu umur 20 tahun kawin saenggeus umur 20 tahun kawin siap rek nyeun pondok pesantren didinya aya Kiai Sohib timengge cek Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah aja kurari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sekadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge komo diurang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu si maseuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bahwa salah kugulau ngadukung jasa saja itu juga bagi bangkrut negara didinya dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji fatul muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta santri atah tawa kos kitu mah tuh nonjol-nonjol ke wiridan oh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka jeung teuing ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di dieu pendek cek eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk perep ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keluar ceki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho
henteu ke heula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid yang marhotib ngaranna Abdul Karim geus berangkat teh ibadah ka Mekah teh dibere duitnya nama embungeun diiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali ki sahib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh naon ke Syekh Asnawi bentak kaciri kula ge kita pernah jadi Jaya bener ini serius mah ulah ka serius bener Jaya nah tuh bener mana teu kadele diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal ka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah katarak 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motif na ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari tadi babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya na pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli portuner Haji Jaya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran eueuh nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh gimana belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban banin kalau mau banin akannya doang kanu sejen mah terutama puluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak di Irina Kiai Sohib ngidinan, Sandes ngidinan, jual deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyian lah pondok didinya lah terus ngawuruk Syekh Asnawi istimewa murid di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi ada di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya musuh aing jak Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy jadilah anjeun seperti
ti guru torikoh syirkal wahsy maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kaya ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung sajeng ge kitu kene ketika tarojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak jangan teu bisa keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha aja ya hese nya nama aya RT bae lompat aya sasaha bae lompat masyaallah percis kuari muridna kinerja jadi kitu eta percis lompatan bae ngan nama ka pendopo jadi dibalik itu mana teh sia jaya bulan-bulan teh kasih budak iyalah kalau mah tadi ceritakan keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsy eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sanggesa ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu nyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah da nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula teu pentingna di mana Muruy eta aya Buruy ina kampung Muruy di dinya nya nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santrina dalamnya Masya Allah didinya tanyana anu terpercaya malah si Asnawi kekara budak kamari dipercaya tekebal tsunami modar kalau sembarangan mantap mun haji jaya ngomong sih ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nilai masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres fondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teh katang teu ku gede-gedena tangkal kayu Cece Asnawi warai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun dek dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid Caringin sakitu bae mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir kos kitu teh Asnawi teh mantep kurang disarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus dibasisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek Syekh Asnawi teh kudu ditonton engke ge lempang sorangan ka Caringin atuh baralik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya di Caringin Masya
Masya Allah, palingan ulah samarangan orang jadi kiai, tak kudu kos sapi. Yang resep deh kos itu jadi kiai, rasanya bangun menang letek itu orang gelut. Artinya hanya lagi lawan gelut mah. Ya cek jana dia ngomong lagi rame iya. Dini sepi ngomong di sana. Dan dirisnya teger katanya. Masya Allah, kaserta aja nama tayilah si Asdawi. Atuh dira gajian jadilah balok-balok natel memang di Lampung Selatan lumpang sorangan mementak sing ade etang masjid eta diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maraot Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah itu jeung kuntilanak jeung jumlah tinu mawat itu gesarua. Istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Asnawi keistimewaan anak. Di antara keistimewaan anak begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi. Lantaran nyana pamajikan anak jeung mitohana masih ganeh keturunan di Banten. Siap saya Asnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten. Begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal balik ka Caringin. Dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun Masjid Caringin, duit kayu hese nyana lalampahan di Kalampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung mau moal mah kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta mending ka Jakarta cek Syekh Asnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya dipercayain kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah besi dek nulu mangga besi tege doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek di bawah teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teh mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid teh mah pik kalau umat teh Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehana lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyan ngomong kos kitu cadut masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning di Lampung gua mau aja di Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung aja dia jangan duit kudu ka Lampung. Nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin telila kadenge aya kahuruan di Lampung boga murid waktu manehana ngajar di Lampung kahuruan teueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali teueuh nu ngadenge iwati manehana turunlah nyana ka bak masjid nu handap eta dihareupeun Masjid Caringin aya bak nah didinya turun kunyana disimbrakeun parum disimbrakeun 3 kali parum di Caringin anu disimbrekna nu parum di Lampung Masya Allah tak urang lamun bisa kos kitu teh istimewa nah ieu lalakun geus teh kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ke manehanana Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan
cuman kafir makos gitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah si Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah cek jangan nikmat orang di penjara teh beki munajat ibadah teh sebab nu halangan iwati diri bae jeung Gusti Allah ya karim bingung Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero elpek lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan dirinya kaget wah asana ini sekian lain jelema meureun lo berkeluarga bahaya ya itu aja Asnawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan teruskan pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tidinya langsung mana anak-anak dikeluarkan sanggeus dikeluarkan terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina mana kibda maca abuya cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah insan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicarini diserang di Pandeglang lain 200.000 nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah jancan cerita dari lantaran singkuring memilih mah dipotong-potong baik tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi